Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring nami padasna dina kaleresan ieu bade ngadugikeun hasil analisis problematika basa dina mata kuliah problematika bahasa daerah. Salajengna dina materi ieu tangtosna aya tujuan anu bade dicapai diantarana tujuan analisis problematika bahasa diantarana aya 5 poin. Anu kahiji ngidentifikasi rupa-rupa masalah dina pemakaian bahasa, boh lisan, boh tulisan. Anu kadua ngabedah sabab musabab timbulna problematika bahasa boh secara sosial, budaya atawa linguistik. Anu katilu nganalisis dampak tina problematika bahasa kana komunikasi sapopoe jeung proses diajar ngajar. Salajengna anu kaopat mere solusi pikeun ngungkulan masalah pemakaian bahasa supaya leuwih runtut, bener jeung saluyu jeung kaidah bahasa. Teras anu kalima anu terakhir ngagedekeun kasadaran pentingna ngajaga jeung ngaronjatkeun kasaluyuan bahasa dina kahirupan masyarakat jeung akademik. Salajengna nu baris di pedar dina sacara garis besarna atanapi gurat badagna problematika bahasa ieu temana atanapi topikna analisis jeung solusina. Aya 2 patalekan dina materi ieu. Anu kahiji naon ari problematika bahasa teh? Problematika bahasa teh nyaeta masalah-masalah anu timbul dina pemakaian bahasa boh sacara lisan atawa tulisan. Teras anu patalekan kadua naon pentingna analisis ieu? Walerana pentingna analisis ieu nyaeta pikeun ngajaga kasahihan, kabeneran jeung kasaluyuan pemakaian bahasa di masyarakat. Teras dina problematika bahasa aya rupa-rupa. Anu kahiji interferensi atanapi campur tangan unsur bahasa asing atau bahasa liana. Anu kadua alih kode dina bahasa Inggrisna kode switching atosna pindah bahasa dina hiji kalimah atawa diskursus. Anu katilu kasalahan gramatikal nyaeta salah struktur dina sintaksis atawa morfologina. Terus anu kaopat ejaan jeung punktuasi nyaeta pemakaian huruf tanda baca nu teu konsisten. Terus anu kalima parubahan makna nyaeta salah tafsir atawa penyimpangan makna kecap. Salajengna dina contoh kasus interferensi aya kecap campuran teras dampakna sareng solusina. Dina kecap campuranna sapertos saya teh lapar banget. Nah ieu campuran bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda. Dina dampakna ieu kalimah baris ngurangan kapahaman jeung kabeneran bahasa. Teras naon atuh solusina nyaeta diajar pemakaian bahasa baku jeung nu saluyu jeung kaedahna. Salajengna dina alih kode dina contohna aya abdi ke pasar terus beli sayuran. Nah ieu penyebabna lingkungan bilingual atanapi multilingual.
Kumaha solusina nyaeta netepkeun tujuan komunikasi jeung kaayaan pamake. Nu salajengna dina kasalahan gramatikal. Contoh kuring teh boga ide nu cemerlang. Kuring teh boga ide nu cemerlang pisan, ieu struktur masih kabur. Solusina pangajaran morfologi jeung sintaksis nu langkung jentre. Teras dina ejaan jeung punktuasi aya contona ieu nyaeta hal penting. Keteranganna di dieu salah tanda baca. Solusina nerapkeun ejaan basa Sunda numutkeun lembaga bahasa jeung sastra Sunda atanapi EBS atanapi LBS. Teras salajengna dina parobahan makna. Contoh kecap cicing bisa artina tinggal atawa eureun. Dina solusina ngalarapkeun konteks jeung ngajelaskeun makna dina kalimah. Teras kacindakan tina materi anu tadi. Kahiji, problematika basa mangrupakeun bagian penting dina kajian linguistik. Anu kadua, analisis sistematis bisa ngabantu pikeun ngajaga keaslian jeung kalarasan basa. Anu katilu, perluna literasi basa ti tingkat dasar nepi ka akademik. Salajengna diskusi, forum diskusi aya 2 patalekan di dieu. Naon problematika basa nu sering kapanggih di lingkungan sakola anjeun. Kadua, partarosana kumaha solusi nu tiasa dilakukeun di tingkat lokal. Eta nu biasa didugikeun. Teraskeun diskusi di ruang maya atanapi di YouTube. Mungkin urang pedar nu langkung jentre. Sakitu anu kapihatur, mugia tiasa dipahami, tiasa dipelajari langkung rajin deui. Mudah-mudahan naon anu didugikeun tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Hatur nuhun. Ditungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.